Dapuri banget melama beneran. Ayah pengen beneran. Kuring daya niat lawan pemerintah. Kuring daya niat lawan takut pemerintahan. Lepaskan kuring. Lepaskan kuring. Lepaskan kuring. Marita. Masa demo seseorangan nolak gubernur. Senang dan silaturahmi ke pesantren. Kawaya tuna. Hanya ada di beberapa ya. Daya niat kalau saya gubernur ke kawasan. Dengan jeruk santri nu dicingeun. Jeung borangan deui. Cik batur sakobong mah. Umata sapasantren geuleuh. Basa kuring teu bubur. Teu angin. Demo sesorangan. Molat datang na gubernur. Ka pasantren tempat kuring nyupri ilmu. Ajengan harita basa gubernur jeung rombonganna geus marulang deui kalakuan anjeun geus ngaruksak aran pesantren jeung ngaran anjeun sorangan ajengan lupae ditopo ajengan teh tapi ari hate mah baceo cecep ribet kaji lama anu banget yang harus hati mungkin tanya gubernur datang ke pesantren teh cekuring kekolongkan kawas jamak itu mata kuring terido mana yang datang ke pesantren mata kuring gilik sesorangan mau berdatang olah gubernur kamu ngaramak janji dan sumpahan ikut ngalah jaki rakyat bukti nama papaling bang gubernur teh salila 5 tahun pengawasan ku dirasa dengan tempo kukurin kalah ditompulkan harta pikeun dirina jeung kumaha data aya rakyat pasangan jeung kukurin depan ujung gubernur teh betul ngawayung pamajikanna aya kana obatna pamorana kayalian santri yang menjadi bentang pesantren tempat diajar ngaji gelisna wah aya di papakan tak santri nu dibuat ku gubernur teh saking dioge lewat banget dengar bahasa manena leang cukup
Cina geus jol deui jelema aya Cina di pasantren. Kadek maneh kuliah kudu hati-hati bisi laku maneh bahasa yang mau laku dulu teh aya betulna kitu cenah ajengan diingetan kitu ku ajengan uring teu sieun ceuk pikir uring moal bibir uring moal mundur pikeun ngabela kebenaran. Ngan basa hiji peuting kapogo aya 12 bus tinggirat kuring kabur pengajian ngomong basa masuk kapogo tanawa pestong sangkala kuring teu anak kaya tur kuring duaan batur sakobo malah ngomonglan maneh sagala basa sirahna ditodong ku pestong teh. Tonggal lawan maneh. Cek musauran. Kuring teu nembak. Da bibir peuring sageus dibebek ku pestong. Yen sirah dieun sageus dilakonan lompatan. Geus, antep geus. Sirah kana saeuy. Dosa sadar tina kapiuhan. Kuring geus aya di dieu. Dipamberokan. Euy di mana nama? Sirah kuring dieu. Sageus dilaponan lompatan teh. Sasadar tina kapiuhan. Kuring geus aya di dieu. Dipamberokan. Euy di mana-mana nama. Kuring jeung batur sakobo. Teu nyaho saha-sahana. Da kobong poe-pompleng. Waktu kobong di pareuman. Basa manehna ngalaporan kuring teh. Kanon kuring ditutupan. Teuing make naon. Leungeun digorogo. Basa kaluar ti kobong. Hujan gerimis. Angin ngagelebuk. Karasa tirisna. Pasantren ge simpe. Plus kuring kasupkeun kana mobil. Piun ninggalkeun pasantren. Teuing ka mana-mana. Nu pasti kuring dikurung di kamar heureut. Poe dibere palita. Sapoe kan dibere jatah dahar sakali. Bari jeung tara ditelel-telel acan ku kuring. Ceuk anu ngajaga cenah kuring diceret beda geus kahina gubernur. Kuring ditelep jeung dikurung beda dek ngalawan pamarentah jeung dek ngaruntakeun pamerintahan anu rusak.